Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Muhammad Sabastri Henry. Abdi ingin menceritakan warta berita daerah Kabupaten Kuningan. Pemirsa, program Car Free Day atau Minggu Bebas Tina Kendaraan nuges lumangsung sababaraha turun di kota Kuningan. Menang pangrojong di sakumna masyarakat Kabupaten Kuningan. Jalan Siluwangi salila 3 jam dimimiti jam genep isuk nepi ka jam 8 berang teu menang diliwatan ku mobil motor jeung delman. Kukituna salila 3 jam jalan Siliwangi bebas tina polusi. Hal ieu dimanfaatkeun ku warga masyarakat jeung sabudarenana pikeun olahraga, jalan-jalan, futsal, senam, jeung sabangsana. Malah hikmah tina eta program pamarintah Kabupaten Kuningan teh kaulingan urang lembur nu meh tumpur kiwari muncul hungkul deui saperti oray-orayan, dedaluan, ucing-ucingan, engrang, partikelek, jeung rea-rea deui dipintokeun ku barudak teh meh unggal poe Minggu. Pamirsa, mung kitu sakuna wartos abdi amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.